Balat balabar kawat burinyai, tigina Bupati Bandung Dadang Supriyatna, dina ngarojong program nasional gerakan tanam kopi atawa Gertaki, di wewengkon Geodipa Energi dina ping 20 genep Januari katukang, nu dibuka ku Menteri Pertanian RI Syahrul Yasir Limpo, dituluikeun ku ngayakeun rapat koordinasi atawa rakor. Rapat koordinasi anu ngalibatkeun jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Perum Perhutani, PT PN 8, Dinas Perkebunan Jawa Barat, jeung PT Geodipa Energi, dilaksanakan di kantor Bupati di Soreang, dinten Salasa 15 Februari 2022. Dina rapat koordinasi eta, Bupati Dadang Supriyatna netelakun, yen dina ngawujudkeun program Gertaki, diperlukan tim alit pikeun ngagiatkeun pengelolaan pabrik kopi, sangkan hasilna bisa maksimal. Sakurang-kurangna aya 5 masalah, anu patali jeung akses patani kana agroforestry, nyaeta akses hukum, bantuan, permodalan, sarana jeung prasarana, jeung akses pamasaran. 5 masalah eta, bisa direngsekeun ngaliwatan sinergi sakumna pihak, sangkan Gertaki sukses. Di antarana wae, perhutani bisa mere akses lahan, Pemkab Bandung bisa ngadamping bantuan, sektor perbankan bisa mere permodalan, sedengkeun instansi sejen bisa ngadorong akses kana sasadiaan sarana jeung prasarana. Samentara ti eta, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian oge ngarojong sapinuna raranjang, sangkan Kabupaten Bandung jadi model nasional pikeun ngawangun korporasi tani kopi. Pon kitu oge Dinas Pertanian Kabupaten Bandung geus ngajadikeun korporasi kopi bagian tina ranah gawena. Salajuna Dinas Perhutani oge mere warta yen tina kurang leuwih 36.800 hektar lahan perhutani di Kabupaten Bandung, lolobana mangrupa leuweung lindung nu legana 3.500 hektar pikeun dipake pepelakan kopi. Samentara eta, produktivitas kopi ngan ukur ngahontal 250 kg per hektar, sedengkeun idealna tiasa ngahontal 1 ton per hektar dina per tahun. Saterusna, PT PN 8 baris ngadorong lajuna Gertaki, ngaliwatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kebun atawa PMDK. Samentara eta, PT Geodipa Energi tandes yen pihakna boga komitmen pisan pikeun ngaronjatkeun ekonomi masyarakat di sabudeureun wewengkon gawena. Ku kasuksesan Gertaki, Geodipa oge baris ngalaksanakeun rupa-rupa usaha, diantarana bantuan penyediaan prasarana jeung fasilitas sejena, palatihan pamasaran jeung palatihan bibit, pikeun para patani kopi. Sakitu kapihatur, ti langit Soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara ngabewara.